Jadi ieu ngaran jelema Islam kudu bisa maca Quran. Teu anak kiai teu anak sasaha eta mah kudu bisa maca Quran. Lantaran eta Quran pedoman urang kabeh. Itu kudu diarahkeun eta anak dina masalah rukun wudu, rukun salat kumaha. Lamun teu bisa leun bapana jeung indungna titipkeun ka ustad ka kiai anu sok biasa. Jelasna bapana mah teu kaur tuh. Ngaur-ngaur nomor. Teu kaur madahan anak. Ya. Kunaon anak daripada teu kaur dari ngaur-ngaur naon. Nah, ngaur-ngaur ka apa kan? Ya anak kurangan hayang disebut gagana bae kudu diarahkeun ka. Anak itu gagal tapi geus gagal mendidik anak. Pokoknya anak kalau sering ngajar guru tapi pinter dia baca Quran. Itu urusan sholat dimulai umur 7 tahun wajib ka indung bapa kudu ditahan sholat kan 7 tahun mulai. Puasa Ramadan gede-gede wajib indung jeung bapa kudu nikah puasa Ramadan ka anak anu umur 7 tahun. Terus 8 tahun, 8 tahun sampai 10 tahun. Ka 10 tahun anak urang ditingkah sholat didaek wajib kudu digebuk ku bapana. Kan digebukna punya bae Kak. Ulah ku kayu seueur ieu he atuh ngarampuluk bae. Punya. Tapi doanya ka bapak lobang tuannya nikah sholat ka anak jeung nikah puasa. Nya itu sholat ieu. Oh, ada tuan ieu. Sieun dibalikeun. Apa gitu sholat modal gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Para kiai, para kesepuhan, tokoh masyarakat anu ku kaula sangat dihormati, mugia ku Allah selalu dimuliakan. Bapak Kepala Desa beserta jajaran, alhamdulillah biasa tepang laung parantos selami puluhan tahun kapungkur di Cibanyang dan tepang ayeuna deui. Alhamdulillah wasilah walimatul hitan tepang sareng urang sadaya. Bapak-bapak menawi ayah, ibu-ibu, para pemuda rahimakumullah. Hari sadaya puji anu opat gaduh Allah. Rahmat Allah sareng salamna semoga ku Allah dilimpahkeun dicurahkeun ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oge ka kulawargana, ka para sahabat, ka para tabi'in, para tabi'in ka urang sadaya selaku umatna, mudah-mudahan kenging syafaat di mangkena di yaumil kiamah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wasilah urang sadaya diundang ku sahibul walimah atau nabi sahibul hajat. Urang biasa silaturahim patepang laung, biasa sasalaman, biasa dikir, biasa barang emam saaya-aya. Ye wasilahna urang diundang ku sahibul hajat. Insya Allah kumpulna urang dina ieu tempat
kulantaran diawali kutahlil oge pembacaan Al-Quran anu ganjarana dikirimkeun ka ahli-ahli kubur anu geus teu araya karuhun urang baraya urang kabeh nu geus aya di alam kubur khususna jalma Islam bakal ngarasakeun penting ieu ganjaran anu dikirimkeun ku para malaikat ka ahli-ahli kubur. Jadi lain rasa kadaharan anu aya di dieu lain. Nu mangkat eta dina masalah berkat sanajan apah ge teu nanan berkat. Teu kudu nu asak bae. Ya. Moal teh eta kolot urang nu aya di jero kubur maido ka anak incuna ieu budak teh kira-kira mere beas jeung sarimina kudu diasakeun di jero kubur moal kitu moal. Nu dianterkeun eta ganjaranana maka ulah dipasilikeun ketika aya acara haul atau walimatul khitan atau walimatul nikah berkatna akah geus teu teu naon nu dianterkeun ganjaranana. Kaya ahli kubur ketika dianterkeun ganjaran babacaan urang tadi ganjaran sodaqoh sahibul walimah atarapi sahibul hajat bungahna alabatan di dere dunia jeung ismina maka penting ieu bungah jasa lamun teh manu hadir di dieu ngopi pait moal karasa pait mah itu moal ngeunah teh nu aya geus mun teh mah dina papasakan kurang uyah naon ieu budak masak tiis amat kurang uyah moal pait do moal nu dianterkeun ganjaranna maka alhamdulillah. Para dulur sadaya rahimakumullah. Urang doakeun putra Bapak Anto anu parantos dihitan. Aya saminggu aya. Saminggu merenya. Muga-muga ku Allah dijadikeun jalmi anu saleh. Amin. Dipasihan badan anu sehat wal afiat kadituna normal ekonomina biasa berguna bagi agama oge nusa sareng bangsana oge dijadikeun putra anu qurratu a'yun putra anu ngajadikeun kebahagiaan bagi ibu sareng ramana kumaha carana eta sangkan anak urang kabehan jadi anak anu qurratu a'yun sok aya dina doa teh bunga ditingali ku bapana ku ibuna baik di dunia maupun di akhirat ka ieu butuh proses lain sakedeung eta nyitak anak sangkan jadi anak qurratu a'yun tapi insyaallah ke urang obrolkeun sanajan kula can ngopi ge geus teu atuh deung-deungan bae ngopi mah ya insyaallah ke urang ngobrol sakedeung. Para dulur sadaya rahimakumullah. Allah nyadiakeun dua tempat di jagat gesan manusia, surga jeung neraka. Jadi ieu urang hirup can anggeus dulur. Aya keneh kahirupan di akhirat. Can anggeus hirup di dunia. Mahkamah anu pang adil-adilna keputusan anu pang adil-adilna jaga adalah keputusan Allah di akhirat. Allah nyadiakeun surga jeung neraka. Dan saha eta surga, dan saha eta neraka. Ai surga disadiakeun ku Allah al-jannatu uiddat lil muttaqin. Surga anu sakitu ahengna dijieun ku Allah disadiakeun ku Allah pikeun jalma anu takwa ka Allah. Lamun neraka eta ku Allah dijieun disadiakeun pikeun jalma anu kafir. Nu mangka untung pisan urang sampai ka ayeuna ieu keimanan jeung kaislaman masih keneh tumrap dina hate urang masing-masing. Nu mangka jaga ieu.
ulah sampai orang meninggalkan alam dunia maut dalam keayaan keiman ke Allah. Mengatakan Allah di Al-Quran, la tamutunna illa wa antum muslimun. Ulah sampai anjeun kabehan maut tinggalkan alam dunia kecuali anjeun kudu mawa agama Islam. 5 bulan kamari daerah tetangga loba nu murtad keluar tina agama Islam. Naon bae eta nu mangkat ngajadikeun manusia murtad atuh loba. Nu tadina ieu akidah urang ahli sunnah wal jamaah, iman ka Allah, iman ka Rasul, akidahna sarua jeung Kangjeng Rasul jeung para sahabat, ai kunaon kena virus murtad keluar tina agama Islam. Naon bae ka murtad hiji lamun aya jelema Islam kurang disebut Nasrani. Kumpul teh jelema Islam man kupeda hewa urangna. Nasrani leka mana sia? Ya Allah. Batur jelema Islam disebut Nasrani kupeda hewa kayak ka jelema disebut Nasrani. Tadi anu nyebut Nasrani ka jelema Islam atau nyebut Yahudi ka jelema Islam, bahwa kafirun, orang tersebut keluar dari agama Islam. Takut dijaga. Mau dihalalkan ku Allah kari-kari diharamkan ku manehna itu murtad keluar di agama Islam. Mau diharamkan ku Allah model cawu Ambon boga batur kopeda nu boga na teu ronda sikat beda jelema lagi teu ronda ieu euy atuh pake haram eta boga batur lah main cokot bae. Wah, tina naon tina jelema lagi teu ronda ieu. Bebek batur, kupeda nu boga na teu ronda, peuncit pae jelema lagi teu ronda halal bae ka eta lah. Nah halalkeun barang nu geus diharamkeun ku Allah bahwa murtadun murtad. Maka sanajan begitu ulah tangka kitu eta urang. Sebab ku malaikat mah geus dicatat bae. Diimplang bae ku malaikat mah. Kalakuan urang kabeh di tahun ka tahun kamari nisfu Sa'ban malam Rebo dilapor-laporkeun eta amal urang. Anu burung bae nu hideung bae dicatat ku malaikat. Eueuh nu kalewat eueuh. Termasuk urang kabehan di dieu ieu untuk terlepas tina kontrol catatan malaikat tadi. Kumaha tina kaji eta bari ngadengekeun ngaji bari ngarande kitu nurutan geus geuning jeung kula mah geus eueuh masalah. Oh teu naon da kitu naon budak-budak geus anggeus teu memang geus anggeus kan kitu da geus wah awali pai dong mah isi cangkel tuh bari ngahujar na kursi atuh teu naon wah awali pai dong mah nya aya beda anu ngaji bari beuntak bari serius bari ngopi kan ieu bari ngopi serius bari ngadengekeun eta bakal menang barokah, bakal menang ganjaran, bakal menang ilmu. Beda jeung jalma nu peureum ti mimiti sampai ka anggeus teh. Ade tah make bebenangan. Ai ganjaran mah meunang ka maneh meunang. Ngan teu beunang ilmu. Ka eta lobana salah kene nu kitu. Mana perlu beuntak. Tak mudah-mudahan urang dipasihan taufik sareng hidayah ku Allah Subhanahu wa taala. Maka untung urang. Dijieun jadi jalma Islam ku Allah. Jalma kafir masalah yang beunghar dulu. Kahirupan ekonomi na poala tinggal nyokotan bae teu ripuh doang urang. Sabeunghar-beungharna jalma kafir tetep datang ke akhirat mah bakal diasupkeun ku Allah kana seueur neraka. Kalau mangkat di dunia nu dicicingan ku urang dulu. Ad-dunya darul mihnah. Dunia nu dicicingan kurang ieu tempat nak cobaan sakabeh jelema wae di dunia. Teu aya hiji jelema nu hirup di dunia teu dicoba ku Allah. Kabeh dicoba. Dimulai jajaran aparat sampai ka handap dicoba ku Allah. Ulama sampai ka handap dicoba ku Allah. Aku termasuk urang kabehan dicoba ku Allah. Nu ngeunah mah hirup atuh di surga ieu teu aya cobaan di surga. Ayo di dunia mah kabeh dicoba.
Nah, kan dicoba. Bakara kawin. Nah, eta. Nah, gitu lah mengalihnya pemajikan. Kak. Ulang lampu yak bae ngadukan kanjut ati cek bang oreh doang batur ih. Barang siar yang duit lampu yak bae. Batur ge geus kabarat ka timur balik ka imah babawa ka ulah lampu yak bae. Nah, eta lain coba aja bae. Meuceuh eta gitu. Beres di pamajikan ketemu toha. Ini toha, imam toha lalaki, imam toha awewe. Layak beta cobaan. Tidak bahaya lah ya, bukan ngantuk. Barang makan hayang anak orang, barang bawa baik. Kuari mah jadi ngantuk, kanyawan korek lagi. Arang najis darah kopi buat tidak tinggal lagi baik. Kadang ikut ceri orang, beres cobaan di toha itu tetangga ya di tetangga ayat itu karena di dunia iya oke ayat baik tetangga semutna ngomongkan orang ketika hati ketika dari usaha nanti tunggu buka motor gimana tanya ibu-ibu bagaimana ya ibu-ibu ketika hati orang macam bila saatnya ketika dari usaha kita tapi kalau buka motor sadar hati mana ngupang gua mah berat pingaho cuma ih pade itu tak bari balanjati ya maka cek Allah di garis bawah di Al-Quran fala yazunka qaluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun berkudu sedih anjir Muhammad kemudian ayat ucapan jalma-jalma munafik rek ngomongkeun kieu tah rek ngomongkeun kitu jelema halus teh kitu disapa di sini dibalas ulah sebab inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun kami nyaho cek Allah ucapan jalma munafik anu lalahuna nu kadenge kami nyaho artina nyaho Allah eta moal diantep ku Allah lamun ngomongkeun bagus atuh menang bagus lamun ngomongkeun goreng ka kanjeng Nabi bakal diganjar kita gorengan itu. Karena maka orang mah enjoy bahari dunia ya itu wali-wali ulah naik tanah baik tenang sebab itu dia adalah tempat cobaan di Allah. Hai Allah mah dulu mau dimuliakan ku Allah mah cek Allah di Al-Quran inna akramakum indallahi atqakum. Wallahu alam sayana anu paling mulia na manusia mungguh Allah. Saha bae urang mana bae asal nu pangkat wana ka Allah eta pangulia teh Allah. Rupang daetanana ngalaksanakeun perintah Allah, panglobana ngajauhan larangan Allah eta pangmulia teh Allah. Oh, jadi mulia teh Allah mah labi amwal wala bin ansab lain kula bapak kaya dulu lah. Karena dia jelma di rumah pas-pasan imah dengan ukur kilometer doang kali kilometer luhur natina hate dinding natina bilik terbuka motor terbuka sakena-kena aja tapi di jelma lebah tongkrong bedung di masjid jauh datang ayah pengajian datang ayah nu gotong royong datang ayah nu mau sok ayah pokoknya urusan keagamaan kebagusan sok ayah jeung teu diomongkeun di masyarakat. Hade kami toa hade ya lain kami toa aja lo ngengkaran main mana itu ada di sengkar sok ngarang mah apa majikan dalam iya bagel jelema yeun pakaya mah teu bongkah ngan sakit itu na imahna dibandingkeun jeung jalma anu beunghar sama sakali kan pernah wau ka masjid dan pernah wau ka majelis taklim ngariung doang kieu tilok tahlilan tilok pokona mah kitu bae lah eta cek Allah muliakeun eta jalma nu boga imah kilometer ukuranana dibandingkeun jeung jalma nu beunghar maka lalu dikate sebab mengambil imah Allah karena Kanjeng Rasul innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum
walakin yaduru ila taqwa minkum. Allah teu ngareret, teu ningali, teu nganilai kana rupa aja. Ieu rupa urang teu dinilai ku Allah. Dedegan urang teu dinilai ku Allah. Nu dinilai ku Allah eta katakwaan urang. Geus sanajan ieu awak urang pendek hampura. Pendek bagian hidung, ih Allah malah ada hidung. Jangkung bagian langkoyang, iya malah ada jangkung. Buuk kesalahan yang matur di sisiran hesek, ih malah ada buuk. Banget kesalahan yang matur, tarang jendol, irung kajelo, malah ada gitu. Bibir jembreh, ih malah ada gitu. Nu dideuleuh katakwaan anak. Sanajan rupa doang gitu, tapi takwa ieu jelema rajin ngalaksanakeun perintah Allah, ngajauhan larang Allah. Eta ku Allah bakal ditempatkeun dina tempat anu pangmulyana di akhirat. Maka arahan eta ku urang surga. Nah eta di surga ieu upak bil makari. Jalan di surga eta mawana hulak bae. Hulak bae. Ini biasa aja, salamun gorobok, lamun kumpul kabeh mau sakit mau. Oh sih harap dia sih. Kayaknya kan dia kubur, kubur namanya dia akan jangan diharap kan, juga mau diharap. Oh di baruri ke dia. Lamun di pariga maka ke pariga tadi. Ulama ya hamatir di sini masjid acara di musola, berangkila mau harap dia siang di baruri hayangnya. Atuh pariga lah mah dia. Namun buat motor ya yang ngajagaan motor manis. Ini harus dia nggak dia. Nanti isin bekal lurah meredoangan. Ya, saya tak jalan di surgaun, masya Allah. Tapi orang-orang putus asa dulu. Ya, saja dia amal orang sakuti, tapi dia ikhlas. Bakal kapan nih jalan? Amal orang di dunia sakit tapi banyak ikhlas maka kapan daripada loba diusina ku takabur, diusina ku riya, diusina ku ujub, mau diterima ku Allah. Maka malam tanggal 15 nisfu Sya'ban loba amal manusia anu digiringkeun ku malaikat diarak buang panganten bae. Rajin ibadah, rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah. Datang lagi kahiji cek malaikat pengajaran lagi kahiji ibidil amal ala wajhi sahibi. Nah dia malaikat dunia dibawa ka dia ya amal kurang gitu mang lamun kurang mah ieu jelema bisa nyaho sanajan isok sedekah isok salat isok nangge ngabogaan watak takabur gede leumpeh sok horor. Rajin sedekah ya takabur bae jelema. Dinasehatan ku anakna teu tarima. Jeung anakna, "Geus papa jangan salah, ulah ngomong TikTok bae." Leuk naon dia? Leutik-leutik ngasehatan aing. Nu kolot dinasehatan ku nu budak teu narima, eta takabur eta. Diondang ka imahna anu masya Allah pokoknya mah kadeuleuh mangkat rujit teu daek datang ogah ieu minum teu daek dahar teu daek di imah nu rujit cahayana nu imah nu bagus bae takabur. Ulah salah mau diterima ku Allah amal eta mulai takabur gitu. Kadua anu mangkat ditolak amal riya. Amal naon bae lamun kacampuran ku riya hayang di alam ku papada atuh geus la sawabalahu malaikata. Maka kurang ngajar seperti lillahi ta'ala. Jadi puasa Ramadan kan ditungtung aja ku lillahi ta'ala. Ya, awas. Jadi naon deui eta nu bakal ditolak amal? Ujub. Mun aya ujub dina hate urang. Atuh geus eta ibadah urang nu sakitu lobana la thawaba lahu malaikata. Ai ujub mah kieu isuk-isuk main diuk beda kursi kieu. Bari naluk kita ulang gorobok, asana di gorobok, lupa rajin sholat ngan aing doang seta. Seta. Poin mah eok kabeh. Mahatena doang, mahatena gitu. Nu rajin sholat ngan aing doang seta.
ada sewenang-wenang sakai kuku di urang makai kan ujung perkara itu atau geus amal ibadah weak mau kapan dijajalkan entar kudu tawabu bae urang mah tawabu bae si ikhlas bae sebab hanya ikhlas anu bisa diterima amal kita. Para dulu sadaya rahimakumullah kali anak Masya Allah anak titipan di Allah pamajikan titipan di Allah kayu kaindung jeung ka bapana loba jasa kawajiban pikeun ngadidik anak-anakna sebab eta Allah mere anak eta innama amwalukum wa auladukum fitnah pakaya anjeun jeung Allah anak-anak anjeun eta teh jadi cobaan ka anjeun kabeh. Jadi orang dicoba ku Allah diberi pakaya ditasarupkeun kana naon eta pakaya lamun ditasarupkeun kana jalan endah kakanggi jalan lamun teu ditasarupkeun eta pakaya kana jalan nutup pitani ku Allah moy geuna siksa maka eta rezeki ti Allah sapoe dua poe kalau mah gitu dikamanakeun isir dari duit wai dikamanakeun isir dari duit aya itu mana ya fasilitas di Allah kurang kumaha mun pamuda teh mah dibere motor sisi dibere motor dibere pakai nanjang bae ka naon aya aturanna jadi kabeh pakaya nu dicekel nu kadahar ku urang bakal ditanyakeun ke di hadirat Allah termasuk anak kadieu anak wajib ka indung bapak kudu ngarahkeun eta anak sangkan jadi anak anu soleh kudu kumaha ka anak dileutik mimiti ya anak kudu ngaranan kelawan ngaran anu bagus bagus eta ngaranan anak ulang urutan artis ya lalaki nu awewe kudu ngaranan anakna nu bagus supaya aya berkah lamun kira-kira terakur kalimahna beunang ka ustaz ka kiai ngaganti eta are ganti bae nyanyi ganti waduh manya doang kiamat ngaran ganti kenapa ya jika dukuka pernah aya ngaran anak atuh ngaran anak saya ngaran amat togo teh togo eta mana nalacu ganti bae lah togonya kumaha aja tadi hanya togo bae teh ganti togo nalacu Tunai mah diganti karena eta mana mah teu enak. Jadi tuna bagus jeung ngaran anak. Kadua pendidikan anak. Dimulai leutik eta anak lamun hayang nurut kudu diarahkeun kana jalan nu dipikarinto ku Allah. Kalau ngadidik anak leutik keneh meh teu beda ngalempengkeun awi anu leutik keneh. Sajen eta awi seni curug bengkok tapi kulantaran leutik keneh dilempengkeun anak bisa nurut. Jadal gesegede bikis mah anu kira-kira pantas pakai layus pakai re atuh hese mah maka kudu dileutik naon bae nu diarahkeun ieu pelindung jeung ku bapana hiji jeung Kanjeng Rasul pagahan maca Quran eta anak usaha ku bapana kerebah ku bapana ku indungna lamun bapana jeung indungna teu bisa magahan maca Quran ka anak titipkeun eta anak ka ustaz jeung ka kiai nu aya di lembur eta kudu eta sebab cekurang serang teh mah aya tulisan da di raut pokona mah napi bae profesine tentara polisi pedagang buruh nabi bae profesine tulis sedangkan kudu bangkit baca Quran lantaran Quran pedoman kudu sedangkan jadi ieu ngaran jelema Islam kudu bisa maca Quran teu anak kiai teu anak sasaha eta mah kudu bisa maca Quran lantaran eta Quran pedoman urang kabeh itu kudu diarahkeun eta anak dina masalah rukun wudu rukun salatna ku bapana lamun teu bisa leun bapana jeung indungna titipkeun ka ustaz ka kiai anu sok biasa
kasih nama apa nama tekawur tuh ngawur-ngawur nomor tekawur maka anak ya kena anak di padang tekawur dari ngawur-ngawur nama nah ngawur-ngawur apa ya anak kurang hanya disebut gadanya baik kudu anak anak itu gagal tapi lulus ya gagal mendidik anak. Pokoknya anak kalau sering ngajar guru tapi pinter dia baca Quran. Jadi urusan sholat dimulai umur 7 tahun wajib kan induk bapak kudu ditahan sholat kan 7 tahun mulai. Puasa Ramadan gede-gede wajib induk di bapak kudu nikah puasa Ramadan ke anak kalau umur 7 tahun. Terus 8 tahun sampai 10 tahun. Ke 10 tahun anak orang ketika sholat dirai wajib kudu digebuk ku bapana kan digebukna punya relai kak ulah ku kayu sering wiki yo aku ngarampuluk batu punya re tapi doangnya karena apa lobang tuannya nikah sholat ke anak dia nikah puasa nah itu sholat ya kalau ada tuannya sudah dibalikin apa gitu sholat modal orang gitu puasa Ramadan kedendai wajib ya anak usia 7 tahun sampai 10 tahun wajib kita sholat kita puasa kalau dia sekuat dari paksa kalau sampai ngayah waktu jam 2 nya ngayah itu hari kita kuat kita bilang abu-abu kamar lah itu tuh eka anak mau 1 tahun pendidikan anak perhatikan nah sahabatnya iya anak kurang lamun saukur di jejelang kenapa karena tapi pendidikan anak jadi arah ke apa dia hayang muka anak soleh tapi pendidikan anak jadi arah ke media anak jaga di akhirat pamajikan kurang anak-anak kurang najan seri ke waktu di dunia bagus ke waktu di dunia tapi lamun diantar ke pamajikan di anak-anak tenyaho karena rukun sholat ditanya tauhid tenyaho ya ujung bilang makro itu nyaho wis kabeh teh nyaho curug di padan kokolotna teu diarahkeun ka saha-saha eta urang ge jaga najan tukang ibadah di dunia di hareupeun Allah mah ieu pamajikan jeung anak bakal nuntut ka Allah menta hakna hayang dipadahan menta hakna hayang dipadahan jadi dipadahan ku urang waduh nu tadina dekat surga atau orang dialungkan karena neraka naudzubillah maka arahan pamajikan orang anak-anak orang supaya orang jadi rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah ya ulah peduli kasasa ieu mah rumah tangga orang beneran gampang ngomongkeun rumah tangga batu rumah tangga urang pamajikan bukanina cerewet ulah sakan ulah cerewet kumaha kudunya arahan ya adat maka kabeh geus aya tirituna ieu geus aya tirituna kabeh ge sagala geus aya tirituna ulah nolak ulah ingkar kana takdir ti Allah ulah aya bahasa aing mah teu beneran buka pamajikan ku cerewet ieu geus tirituna naon bae mah kabeh geus aya tirituna ieu termasuk pula di dieu lagi di dieu barulah akeh di dieu lah daya meja kopi di dalamnya di dieu mah urang geus tirituna atau kabeh istri itu kan ya tadi lah berang mah hujan lari halodong istri itu kan bener porsi di hari kosong siang istri itu kan hatunya istri itu kan jadi kebenaran di palido maka cek inapi tauhid wallahu la yus'alu amma yaf'alu Allah mah kebenaran diprotes apapun yang sudah dilakukan oleh Allah kebenaran diprotes benar mulai protes pemajikan namun diberi duit misalnya 50.000 sapoe langsung maju dia tak salah dia cahaya mere sapoe saja paling cahaya cuma aja di dari aku Allah saja itu kurang ke pemajikan lamun dipoyokan baik ulah sok ditemalan di sini terbentak ulah ditemalan kak dia ganjaran eta kamu kurang ke cici ditarik ke pemajikan dicarikan ke pemajikan dipoyokan segala otak beres naon baik mesti angkat kembali cici orang ya sabar
cicing najan ke manina BPK ka babaturanana jaya kasaraki aing poin teh dicairkan cicing teh kana poin teh hoda sana gitu katuna kumaha kudu ditutup salah kesalahan tapi orang cicing kan ada yang omongan gitu deh sabar ganjaran sawajeun ganjaran Nabi Ayub alaihissalam entah ulah dilawan kak salah orang boga pencaci mande ge mantap kan pak doanya yang kain ngarokok aja gua nggak tidur biasanya dia ngarokok tinggal gemengga sebelum pantaluan sampai setan ngahaja kan setan ngahaja asup karena pemajikan urang ngagoda ke pemajikan urang sangkan marah ke urang asal supaya timbul perpecahan perpisahan ngahaja dan ulah tadi kita mau kakak naon ya setan di mana dia masuk kasih jauh lah pokoknya masih ingatkan baca kabeh itu menutup kemungkinan ngarang-ngarang pemajikan lamun disuruh duit woi nanya-nanya benar kan? Atuh sabar baik ulah lihat kemana-kemana cicingkan balik naikkan ya nah itu kembali ke anak-anak orang kabeh mudah-mudahan orang dipasihan kekuatan ku Allah dipasihan rizki anu halal tu barokah supaya bisa menciptakan putra putri orang anu ngajadikeun kabungahan ka urang baik di dunia maupun di akhirat eta mah kudu akur tauhid ka anak urang kabeh loba nu ti soleh kamari bae teu musim corona loba nu ti soleh ya padahal geus diatur ku tauhid la sayra tidak wala adwa tidak dina masalah penyakit mah eueuh nu nepa eueuh istilah nepa penyakit atuh pancena dina tauhid geus diterangkeun gering menang Allah cager menang Allah lamun Allah rek nyieun gering ka hiji jalma teu kudu mindah-mindahkeun penyakit ti ka tanggana teh eta geus ditentukeun si eta bakal gering jadi tuna geus waktu kamari 2 tahun sasalaman deh waktu nempel kumaha anjing salaman tiduan pakai sikut ih ngahatinya perut segala aduh lamun ngadeuleuh nu bebekis saleh maaf ya Allah itu kana corona gimana naon Allah lamun rek nyieun panyakit ka hiji jalma kudu mindah-mindahkeun panyakit ti tanggana henteu geus aya itu eta mah tulisan kabeh geus aya kodo jeung kodana mengariung ya kuari ya ayo nu menang berkat plastina beureum nu teu menang plastik beureum ulah sini kan menang berkat beureum tina urang teh soal ngariung pak urang mah cenah kieu desekna hidup atuh mesti dituna kabeh mesti dituna teu kudu aya dikasih ya empat cucuna eta nya tauhid awas tauhid bahaya tauhid ya cincin sombong lu dipake teu mantap ngabeunghkeun urang nu ngabeunghkeun mah Allah jadi urang dijieun beunghar geus dituna dijieun miskin geus dituna hari eta barang pake rek jimat ka rek cincin lain eta nu ngabeunghkeun lain Allah la ta'firu bi syai'in minal kainat sakabeh nu dijieun ku Allah naon bae rupana teu bisa mangaruhan naon-naon dulu eta Korea jeung PS teu matak nyebutkeun kana pake teu matak nyebutkeun kana pelak cabe ulah pelak cabe di Pasir Ali sok ngobrol jeung kawan ya pangaruh bae teu na kaji teu na di Korea mah teu cenah daun aja Korea bae lain Korea nyebutkeun kapu Allah oh gitu cenah oh gitu kumaha aja Korea teu bisa nyebutkeun kana pake PS teu bisa nyebutkeun eta mah kabeneran ketika Allah rek nyebutkeun kana eta mah disuruh ku patani jadi subur geus teuing urang nyariat make Korea jeung PS ngan asal ulah ngayakinkeun ulah nekatkeun bahwa suburna pare urang pepelakan urang ku PS jeung Korea kader deui obat kader lain ku dokter lain ku mantri lain ku Allah baca rumah diobatan kali-kali bukan kader baik kali-kali dari kader ulah aya bahasa cocok kali nama cenah cocok aman pribadi lain pokoknya mah lain aya kecocokan kan dari kader baik kok kopi
temantak nyegerkeun kan pusing eta kopi panahu teu hirup teu kumaha anu ngaleungkeun pusing mah Allah pirang-pirang jelema ieu pusing kabengok mau bisa bola mu ke pusing bae atuh lain kopi nyageurkeun lagi Allah nyageurkeun sangu temantak nyeubeurkeun jadi ulah aya dina hate krepet ngayakinkeun bahwa sangu mangkat nyeubeurkeun ka awak urang lain sangu Allah nyeubeurkeun ayeuna mah lain ulah ngayakinkeun sangu bisa nyeubeurkeun ka awak urang tadi langkah sira bisa minal kalimat eta kukuhkeun tauhid urang ya kandelan tauhid urang ahlussunnah wal jamaah sebab hanya satu golongan anu bisa masuk ke surga anu tauhidna akur jeung kanjeng Nabi jeung para sahabat anu disebut tauhid ahli sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan urang sadaya nalika kaluarga alam dunya naik mana mautna dalam keayaan husnul khotimah. Ulah sieun nya ngadenge mautna. Ya umur umat Kanjeng Rasul mah dina kitab Tafsir Munir umat Kanjeng Rasul bakal dibere umur disesuaikan dalihna rata-rata akun jeung Kanjeng Rasul. Ieu lamun nu aya di dieu nu geus huisan ye umurna 62 tahun kira sabaraha ada. Kanjeng Nabi 63 tahun. Lamun anu aya di dieu nu geus huisan bagaimana? Umurna sesuai jeung KTP 62 tahun kira sabaraha eta? Waduh, satahun deui barisan kakana. Waduh, barisan. Lamun anu aya di dieu umurna geus 62 tahun 11 bulan ira eta. Di bulan Maret waduh. Culak ciut apa? Pasti lama aya nu kere ieu. Lamun aya di dieu umurna 62 tahun 11 bulan 28 poe ira eta. Kayak gitu dina kitab Qurtubi dulu sing horeng eta malaikat Israil ngontrol ka sakabeh makhluk Allah nu dipercayakeun ku Allah sapoe-sapoe ieu ngontrolan urang bae molotokan urang 30 kali sapoe-sapoe atuh kamana-mana jadi kono oh aja baru tadi mau tanggurna oh baru ya mau tanggurna naon tah jadi mau aja meureun keur ngaji mah saha atuh keur ngaji ge dikontrol lamun teh geus aya surat perintah ti Allah di Lauh Mahfuz bek hareupeun malaikat Israil coba Israil tah mulai digorobok anu ngaji bari ngaradena nah eta lah bari nunutan eta geus datang kana ajalna cabut itu aja ge kapan hurang lumayan eta waduh jadi maaf mah urusan Allah orang begituan baik mau orang ge sakara gubran mau lupa muda keneh mau maka cek Allah di Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu la ta'manu jalma nu geus iman ulah ngarasana oh mah kadeuleuk usaha geus kapot ku malaikat Ibrahim maka dulu maka ulah ngarasa aman di urang hidup di dunia loba malaikat anu kontrol anu merhatikeun kana kalakuan urang kalakuan hade aya nu nuliskeun malaikat raqib kalakuan goreng aya nuliskeun malaikat atid maka urusan walimatul hitam ieu geus kumpul sababaraha ganjaran lamun urang diteutepan nya dikalak-kalak diregepkeun loba jasa ieu ganjaran di kieu eta maka walimatul hitam walimatul nikah ulah dileukeun ya urang ngariung tradisi kolot urang baheula aku tuturkeun memang kieu pamakena moal bae kolot urang baheula ngayakeun walimahan lamun teu mengandung barokah jeung ridhona Allah mudah-mudahan sahibul hajat sakula warga dina hajatna dipasihan kabarokahan aya dina ridho Allah naon anu disedekahkeun ku anjeunna di awal sampai karengsena
sing jadi benteng dina seuneu neraka. Sakitu bae anu biasa dibudikeun. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.